Tuh aing teu boga duit teh. Kumaha nya Nah, aya ieu mah. Aya ide ieu mah. Ayeuna mah arek nipu si Rudi. Aya karung enggak yang saya. Ayeuna mah arek pura-pura menang bayawak cagak dua buntutna. Urang tipu si Rudi ku aya. Iya. Nah, jadi ya cek dam ya. Nipu ku aing si Rudi. Suatu hari kenaon euy itu? Wah, eta menang naon euy? Wah, eta menang naon tak guru bukan gitu. Coba tuh buka. Ganeng rod. Ieu uang menang bayawak buntutna cagak dua. Laku karena duit aya nu neangan dibeli 15 juta. Bener eta, Pak. Benar. Coba tuh nempoh heula urang. Teh janjina salah keneh ieu. Teh urang jinakeun heula ku anya. Penasaran hayang nempoh. Heeh, kalem. Urang jinakeun heula. Ayeuna cekelan heula ieu nanya. Coba tuh. Uwa arek neang heula anu eta anu meulina. Heuh, Pak. Sok kalem urang jinakeun heula ku anya. Kalem. Moal nanaon moal galak nya. Moal ngegel teh. Wah, cekelan heula. Pegawai tungguan di dieu nya. Kan uang nginjem duit jang ongkos ada gojek ka ditu kanu meulina Pinjem duit. nginjem duit 100 we aya mah ieu bayawak cagak dua teh laku 15 juta. Wah, ke maneh dibere 2 juta ku uwa. Kan uwa ayeuna nginjem heula duit 100.000 jang ongkos jang ojek. Oh, untung atuh dari kitu bawa. Heula tuh ieu. Meah ieu mah. Cepenya. Heuh nuhun nya. Kan omat ulah dibuka. Sancan ulah datang ka dieu nya. Tapi tong lila teuing. Moal da kana ojek. Burukeun atuh. Heuh tungguan we nya. Katipu si Rudi ku aing sok tungguan di dinya ti ka magrib sugan moal aya bayawakna ke. Aduh, itu si Wate kemana? Aing nungguan dia setengah jam. Penasaran aing aduh. Dek, naon eta mana didinya? Iya nungguan bayawak cagak dua nu si Uwa. Cuma karung urang Rudi. Eta lepaskeun leungeun euy. Iya bayawak kan ieu cagak dua. Engke dibere amang kurang. Lamun ieu misalkan ku amang dicokot karungna, pasti lapu dia bayawakna. Benar sih teh, ieu teh. Bayawak. Heeh, bege ku si Uwa ku gurubugan. Tapi ku urang mah henteu geuning ka cicing we geuning. Si Uwa teh yang heula nu meulina bege nginjem duit ka urang mang 100.000. Coba nempo ku amang riksakeun penasaran aing mah. Nempo. Wah, wana naonan si teh tuh likan. Naon nu kieu? Anjir, aing ditipu ieu mah ku watere. Nya duit aing dibikeun di 100 lagi. Mana dia waterena ieu? Wah, aing teangan ena ieu. Heuh tah tuh pokoe mah.